budaya Sunda seni anugerah Gusti yang ini ulah rek diwili-wili jarang mampu seni calon lain naga tiwas kurang agama seni calon lain naga mampu nasib seniman Sunda atau warga harus asa sing aktif kreatif berkarya seni bagian budaya Sunda seni melambangkan keindahan seni anugerah Gusti yang ini seni ulah rek diwili-wili seni calon lain naga seni jarang mampu seni calon lain nalik pada zaman seni calon lain naga mampu nasib seniman Sunda tawaga halus asa sing aktif kreatif berkarya lanjut lagu biasa. Ya kumaha karbo putra pajajaran anyar wawangina sumebar sajagat raya kawentar mampu simpun bersabar kesatiaan wiwitan sugan nur cacanda sini wangi terpanang gehan kapahala uwanan guru bakti perjuangan lambang kejayaan teguh kanat perjuangan baheula kaca pangan
jalan tak kabur kapah lawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan teguh karena perjuangan baheula kaca tangan tina zaman galuh Pakuan muka masur pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan numpuk seti awak paesan Siliwangi Ginanjar seginya mual tamasur wangsit tepi tutur tepungkeun asma luhur wawanena kautur peseukeun jalan tak kabur basket kan aku dorong cek oleh kedah kumaha mapalerkeun ieu hate dumadakan kehanjeunna teu bae cinta melang tinu hiji pudunan nuka telah pudunan oleh pisan lebah minyak salira angkat manakale bari imut nemu sasa sumiliki sasamurah candaya pika isina montos geureuy teu sangka pikayun-yuneun hate rumejat asa-asa teu percaya jantung maju tina rendah tiku nu dicinta itu wakos mika cinta nu dipicanca gaharewos mika hebat kedah kumaha mapalerkeun ieu hate dumadakan kahanjeunna teu bae cinta melah tinu hiji pudunan nuka telah pudunan cintol pisan
cancang ngaharewon dikahiman langit nenglang bulan ngepan rasa bungana tepantasna di kuruna pinten tadi cikole kali liwatan dinten enjing urang bakal deui tepang ricit namanu jeung seueurna angin meulin asih ngahariring oyakna dahan musikeun remot padangan silih cepeng lempang lampai geus ngareukeun ka pangantenan bakar langgeng nyantilna ingetan ceuk beja ceuk beja dago bakar garekahan ceuk beja cenah ceuk beja dago bakar ganti ngaran kuring waca ngahajaan kepalakan sugana angin wasaeun nepikeun sora pangbejakeun kakumaha nu basa eta manehna kuring baca hirup di tempat utara dago bakar geus nganteun ka pangantenan dago bakar langgeng nyantilna ingetan ceuk beja cenah ceuk beja dago bakar garekahan ceuk beja cenah ceuk beja dago bakar ganti ngaran cek tes vokal mah itu tuh tes alhamdulillah parantos rengse sa babaraha lagu anu tiasa kapintonkeun. Oke haturanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun wilujeng sumping ka sadayana para tamu undangan
undangan oke ka sadayana warga masyarakat anu aya di Kampung Ciawitali. Alhamdulillah dina ieu waktu surang tiasa patepang wajah patepung lawung dina raraga acara resepsi dina acara pernikahan. Alhamdulillahnya acara nikah nama parantos rengse ayeuna kantun acara resepsi alhamdulillah. Oke ngahaturkeun nuhun ka sadayana para tamu undangan oke masyarakat anu sami hadir di tempat anu kusim kuring dipihormat. Oke ka Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak Kuwuna anu kusim kuring dipihormat anu aya di ieu wewengkon. Haturanan wilujeng sumping alhamdulillah panginten ibu bapak sadayana simkuring di ieu tempat teh teu nyalira gitunya. Alhamdulillah direncangan ku para rekan-rekan sadayana. Oke haturanan rawuh wilujeng sumping pangresa abah di palihan salawu anu parantos keresa nyarengan ka grup calung anu aya di babakan tudun. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah simkuring aki-aki tiasa nohonan kana panggulem nu saibul maksad oge dina resepsi pernikahan anu parantos ngadahu sababaraha dinten anu kalangkung. Oge urang dikaitkeun kana resepsi memperingati HUT RI anu ka 70 genep. Oke urang teh tahun baru Islam sabaraha Muharram teh. Eta mah urang rangkum we gitu. Alhamdulillah simkuring tiasa sasarengan sareng grup calung tetep teh aya sejarahna teh. Kumargi latihan di kolom saredayana jadi tetep kan mudah-mudahan we tetep lestari gitu. Tetep lestari ai tetep teh anger ai lestari panjang gitu. Jadi anger Mudah-mudahan we tetep tumetep tetep teh geuning tekop katode. coba. Alhamdulillah wilujeng sumping kepada tamu ulama anu parantos sumping mangga wilujeng mencicipi hidangan anu parantos disaeukeun. Alhamdulillah oge cuaca tiasa nyarengan urang sadayana. Gitu. Da ai kaul tarupa-rupa abah mare kaul heula we ah. Sok atuh abah. Hitung miceun kareuwas itu. Sok reuwas ai di lapangan teh lega aing pangkaburan. Mudah-mudahan anu parantos ngadahup kedua mempelai sing runtut raut sauyunan aya paripaos kacai jadi salawi ka darat jadi salongga kacai sing getol mani ka darat sing getol salat kacai sing getol mani Ka darat getol salat kacai deui. kacai getol mani Ka darat getol salat atuh kacai deui Pak. ayo we kabulusan kena kertaun ngeunahna jadi panganten aduh komo dina acara huaplingkung gini nya hoyong tuang silih huapan Ya silih huapan. hoyong eut silih eutan hoyong ibak silih ibakan Lamun hoyong papang hoyong papang silih papangan edang ngeunah itu keun bae ti pangeran nikmat anu kudu urang disyukuran pan jadi syukuran kana nikmat di pangeran wirehna ngadahupna neng saha teh Neng Karyati. neng karyati anjeunna mah seueur karyana euy Karyati seueur
karya tapi ngabukti tah eta mudah-mudahan gitu nya. Kacep sahan teh Cep mumu. oh cep mumu asa salah mumu keur awewe hakeun bae da eta mah warisan panggeulana diwaris teh ku kolot teh ngaran Nya. kaul heueuh ngiring bingah ka kedua mempelai mudah-mudahan jing janten keluarga anu sakinah mawadah kalayan warahmah Kaul heula bah. kaul heula Kaul heula. Sateu acan seueur ngawadul urang kaul heula. keur payu da urang mah disebut lagi artis Agustus ai bulan Agustus mah bulan penting Mata kasahayang buru-buru Agustus deui nya. tungke di Indonesia ayo
aing geus aki-aki nafsu gede tenaga eueuh nyelese tuh aing tina risbang teh ka kolong KDW prokes protokol kesehatan wabah teu acan sirna acan teu aya bilih gitu urang teh upami urangnya kana salira urang kedah dijaga ku urang pokoknya mah 3M M kahiji pakai masker M kedua mencuci air dengan mencuci air mencuci tangan mencuci air di tangan yang mengalir anjak salah nu katilu makan merokok meminum eta mangke terakhir Pak menidur alhamdulillah ibu-ibu guru parantos rawuh nuhun Bu mudah-mudahan sing janten panglibur karbu pangbeberahmana apunten aki-aki heureuy Bu Bah kaul mah abi ge Bah sok abi hitung-hitung artis nya Abah prokocot ya artis nu teu payu kana artos lain prokocot protokol atawa MC nya eta rek MC terminal eta mah gitu urang teh ayeuna teh geuningan Bahnya aya dina seni calung sada acan urang ngaguar oge ngahanca dugikeun ka jerona calung urang teh kedah uninga heula geuningannya ai calung teh calung uninga Abah calung teh kumaha CALU calung cena colok ana awewe elna lumayan urut ubar teh ubar jadi engna ngalamun jadi colok awewe lumayan ubar ngalamun Ari calung teh baler singkatan kan sanes nu kitu CALU cena sana ana awi elna lumayan bener una ubar engna ngalamun bisa ruang ngalamun mah nya memet teh manu beda nah ini daripada ngalamun itu mah mau mending nyolok tapi maksud colok teh colok kana jora sanes lamun pamajikan urang ngedul teu daek ruang riung teu daek ulu biung jeung batur colok sok ini tuh aya PKK aya Al-Hidayah aya pengawasan luar mah teu bijil kina bincurang di papada urang gitu nya mineng abah mah dicolok pamajikan rojo ku halu jung ini cegeng mingguan sabab tina mingguan teh sok beda gitu aya bedana nya Bah aya hasilna ngahargaan gaurang jadi ngawayahnakeun maneh teu ngaberung ka kitu hasilna teh kaulna sok Abah MC nanya MC abi era ku abuy MC profesional di